Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Geus deukeut kiamat jeung bulan beulah teh. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Jeung upama maranehna nenjo ayat manehna ngabalieur sarta pokna sihir anu teu eureun-eureun. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqil. Jeung maranehna ngabohongkeun sarta maranehna nurutkeun hawa nafsuna, padahal saban-saban perkara oge aya katangtuanana. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Jeung saestuna geus datang ka maranehna sabagian tina wawaran-wawaran anu di dinyana kakandung ancaman. Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur. Nyaeta kawijaksanaan anu sampurna, tapi hanteu aya gunana eta pangbawadi teh. Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Ku kituna geura ngabalieur di maranehna dina poean anu nyalukan cumeluk kana perkara anu dipikangewa. Khusy'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Bari panonna tarungkul ngarenjo kahandap kalaluar tina kuburan-kuburan kawas siraru jadi. Muhti'ina ila ad-da' yaqulul kafiruna hadza yawmun 'asir. Bari maranehna gagancangan kanu cumeluk tea pok jalma-jalma anu kalupur teh nyarita nya ieu poean karipuh teh. Kadzabat qablahum qaum nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Samemeh maranehna teh kaum Nuh geus ngabarohongkeun nyaeta maranehna teh ngabarohongkeun abdi kami sarta maranehna nyebut jalma edan jeung manehna diancam. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Pok manehna Nuh ngadoa ka pangeranna sayaktosna abdi teh kasoran kumargi eta mugi ditulungan. Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir. Tuluy kami mukakeun lawang langit ngaguyur ku cai. Wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Tuluy kami ngabengkahkeun bumi jadi sungapan-sungapan cai. Tuluy eta cai teh patepung nurutkeun parentah anu geus ditangtukeun. Wa hamalnahu 'ala dhati alwahin wa dusur. Jeung kami ngangkleungkeun manehna dina parahu nu dijieun ku papan jeung paku. Tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Eta parahu teh balayar kalawan panalingaan kami minangka wawales pikeun jalma anu dikupuran. Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Jeung saestuna kami ngajadikeun eta parahu minangka hiji ayat, tapi naha aya nu daraek areling. Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Nya pisakumahaeun teuing siksaan jeung pangwawadi kami teh. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jeung saestuna kami geus ngagampangkeun eta Quran pikeun panggeuing, tapi naha aya jalma anu daek areling. Kadzabat 'adun fakaifa kana 'adzabi wa nudhur. Kaum Ad geus ngabohongkeun nya pisakumahaeun teuing siksaan jeung pangwawadi kami
teh. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. Saestuna kami geus ngirimkeun angin anu ngagelebug ka maranehna poean anu naas anu teu eureun-eureun. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Eta angin teh nongtak manusa nepi ka maranehna lir tangkal-tangkal korma anu rarungkan. فكيف كان عذابي ونذر. Nya pisaku mahaeun teuing siksaan jeung pangwawadi kami teh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Jeung saestuna kami geus ngagampangkeun eta Quran pikeun panggeuing tapi naha aya anu daek areling. كذبت ثمود بالنذر. Kaum Samud geus ngabohongkeun kana pangwawadi فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Pokna teh naha hiji jalma ti antara urang kudu diturut ku urang upama kitu mah atuh urang teh sasar jeung edan. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. Naha kapanggeuing wahyu teh bet diturunkeun ka maranehna ti antara urang sararea apan maranehna teh tukang ngabohong tur takabur. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. Maranehna engke baris nyarahoeun saha sabenerna tukang ngabohong jeung takabur teh. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Saestuna kami ngiringkeun onta bikang teh minangka cocoba ka maranehna ku kituna daguan bae maranehna teh jeung masing sabar. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. Jeung bejakeun ka maranehna yen cai teh dibagi-bagi antara maranehna saban-saban anu boga hak nginum kudu ngajagrag. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. Tuluy maranehna nyalukan baturna kak eta onta teh dicerak cet dipencit. فكيف كان عذابي ونذر. Nya pisakumahaeun teuing siksaan kami jeung pangwawadi kami teh. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Saestuna kami ngiringkeun Jibril ka manehna ngagorowok sakali tuluy maranehna kawas jadi jukut rarapen. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Jeung saestuna kami geus ngagampangkeun Quran pikeun panggeuing tapi naha aya nu daraek areling. كذبت قوم لوط بالنذر. Kaum Lut geus ngabarohongkeun pangwawadi إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. Saestuna kami geus nurunkeun hujan batu ka maranehna kajaba anu tarumut ka Lut mah maranehna ku kami disalametkeun wanci janari. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. Minangka nikmat ti kami nya kitu kami ngaganjar kasing saha anu muji syukur. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. Jeung saestuna manehna geus ngawawadian maranehna ku siksaan kami tapi maranehna mangmangku eta
pangwawadi teh. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. Jeung saestuna maranehna ngolo ka manehna sangkan masrahkeun tamuna, tapi kami ngalolongkeun panon maranehna sarta ngadawuh, pek gera rasakeun siksaan kami jeung pangwawadi kami teh. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. Jeung saestuna isukna rebun-rebun tumiba ka maranehna siksaan nu terus-terusan. فذوقوا عذابي ونذر. Nya gera rasakeun siksaan kami jeung pangwawadi kami teh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Jeung saestuna kami geus ngagampangkeun eta Quran pikeun panggeuing, tapi naha aya nu daek areling. ولقد جاء آل فرعون النذر. Jeung saestuna geus datang ka kaum Firaun pangwawadi كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Maranehna ngabohongkeun sakabeh ayat-ayat kami, ku kituna kami nibankeun siksaan ka maranehna ku siksaan Pangeran nu Maha Gagah nu Maha Kawasa. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. Nah jalma-jalma kafir ti golongan maraneh teh leuwih hade ti antara maranehna tea, atawa naha aya panglumpatan pikeun maraneh anu kaunggal dina kitab-kitab, أم يقولون نحن جميع منتصر. atawa naha maranehna nyarita kaula sarerea mah komplotan anu meunang pitulung, سيهزم الجمع ويولون الدبر. bakal dihancurkeun eta komplotan teh sarta maranehna bakal malik ngalacir. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. Malah eta kiamat teh waktu anu dijangjikeun ka maranehna, jeung eta kiamat teh leuwih ketir jeung leuwih pahit. إن المجرمين في ضلال وسعر. Saestuna jalma-jalma anu darosa teh dina kasangsaraan jeung aredan. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Dina poean maranehna digusur ka neraka, dina kaayaan maranehna narangkuban diucapkeun, pek gera rasakeun ku maraneh rasana neraka sakor. إنا كل شيء خلقناه بقدر. Saestuna sagala perkara oge ku kami geus diyugakeun kalawan make ukuran. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. Jeung tayalian timbalan kami ngan sakalimah saperti sakicep panon. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. Jeung saestuna kami geus ngabinasakeun jalma-jalma anu saperti maraneh, tapi naha aya nu daek ariman. وكل شيء فعلوه في الزبر. Jeung sagala rupa anu kumaranehna dilampahkeun aya dina kitab-kitab. وكل صغير وكبير مستطر. Jeung sagala perkara gede leutik oge dicatat. إن المتقين في جنات ونهر. Saestuna jalma-jalma anu tarakwa mah pernahna di taman-taman jeung walungan-walungan anu curcor walungan. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Dina tempat diuk anu bener dipikarido dipayuneun Ratu Agung nu Maha Kawasa.